Assalamualaikum, hapunten bade sadayana, urang ngadamel salad rice papernya baraya. Tu abdi gaduh kual ungu urang keretan heula baraya ka aralit saparantos kitu oge abdi ieu gaduh dadah ayam baraya urang keretan oge saparantos kitu tambihan we ladaku tambihan oge ku penyedap rasa diaduk-aduk baraya simpen heula we saparantos kitu oge abdi ieu aya wortel baraya si wortelna urang pesek heula baraya saparantos kitu urang keretanana memanjang we baraya terus sapertos kitu teras we urang kulub heula baraya tapi tong lamiting ulubna baraya ieu we daging dadana tadi urang goreng heula baraya saparantos kitu ta ieu rice paperna ternyata abdi teh meser tina online baraya tuh para rotong kitu geuning dina online teh ampun di perjalananana tapi wong cobian we heula nya ieu wang keuman heula ku cai baraya saparantos kitu lebetkeun ieu bubuk nori tambihan oge ku bubuk wijen saparantos kitu tambihkeun ieu kolna tambihkeun oge ieu ta wortelna teras we daging hayamna baraya tu lebetkeun urang cobian we ieu dibungkus ku rice paperna baraya tuh sapertosna mah gagal ieu teh baraya aduh tuh digulung-gulungna ge seusada geuninganan parotong teh nya tadi teh di perjalananna ternyata tidak sesuai dongkap ka dieu teh para rotong baraya aduh tuh janten kieu tidak estetik tuhnya tidak sesuai aya nama urang ieu we uang jantenkeun salad we tambihan we ku minyak wijen baraya tambihkeun daging nanu tadi saparantos kitu tambihan ku royco sareng ku ladaku diaduk-aduk baraya tambihan ku wijen sareng bubuk nori baraya tuh diaduk-aduknya pami hoyong lada tambihan we ku chili oil tuh Masya Allah nikmat ieu teh baraya mung tadi teh tidak sesuai ekspektasi sakitu we pengen ti piribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.